Gusti nu Maha Suci ngedapang jiat pangraksa para abdi-abdi seni sejak ngaguar larangatan titis waris ini aki ngembakeun jalan laratan katampian kesan mandi kaleuwih sifat tahunan leuwih nu ngaruncang diri-diri anu sakiwari rek muru lulurung tujuh ngaliwat ka pajajaran pongan hayang pulang anting padung dengan jeung kusikna pancikan pun sapung sampurasun karumuhun kahyang Prabu Silih Mumur padi pajajaran pangauban sewasiwi nugelar di tata Sunda muga nyebar keluar